Ayeuna urang caturkeun ngeunaan Wira. Harita teh di luhureun Curug Dago. Wira keur silatutug mapatkeun ajian. Dadak sakala aya angin moal beja. Aya hiliwir sora anu nyeliwuri kana ceulina. Beja ngeunaan ruksakna paguron Karang Seda. Beja ngeunaan Abah Sura anu lumpuh diracun. Sarta beja ngeunaan Nyi Ratih anu rek dikawin paksa poe eta keneh. Kurang ajar si Darna. Maneh bener-bener geus ngalewat bates. Gerentes Wira. Panonna ti bubur ilang. Hawa panas keluar tina ragana nepi ka cai curug disabudeurna pating buncitrak. Atuh Wira teu talangke deui, manehna turun gunung. Lumpatna lir ibarat kilat, nembus leuweung gonggong meulah poekna peuting muru ka paguron Karang Seda. Hatena geus panceg, poe eta kudu aya hitungan. Sementara eta di buruan paguron, harita teh kacidaramena obor peuting janteng. Sora tetabuhan kendang peuting dalingding, matak rame. Tapi lain rame ku kabagjaan, tapi rame ku kasarakahan. Si Darna harita teh katanya keur diuk tumpang suku dina kursi gading. Make papakean panganten anu mewah, dikurilingan ku karaman anu pating cekakak mabok tuak. Sedengkeun di gigireuna katanya Nyi Ratih diuk ngeluk tungkul. Beungeutna sepa cipanonna geus taya raatna. Ari Abah Sura digolerkeun kitu wae dina risbang sisi buruan, ukur bisa neuteub ku paneuteub anu kosong. Nandangan racun anu terus ngagorogotan awakna. Hahaha, sok barudak urang pestakeun penting ieu. Sagedeung deui kuring resmi jadi raja di Karang Seda. Hahaha. Ceuk Darna bari ngangkat lumur tuakna luhur pisan. Tapi kaum dangu kakara oge Darna rek nengak tuakna. Hus, aya angin niup tarik pisan ti arah gapura. Obor-obor nu tadi hurung teh parareum kawas anu aya nu niup ku tanaga lapisan anu kacida luhungna. Ceuk, kaayaan dirinya ngadadak cempling. Plak, plak, plak. Sora lengkah suku nincak tanuh kadenge jentre pisan. Tina poekna peuting muncul seorang pamuda, buukna panjang jabring katebak angin. Sorot panonna seukeut, lir ibarat maung anu keur ngincer mangsa tina rungkun. Wira, Darna ngajenghok, lumur tuakna nepi ka murag sarta peupeus kana ubin. Brat. Darna geuranggeuskeun ieu kageloan. Poe ieu maneh kudu milih masrahkeun diri atawa mulang ka Hera. Sora Wira ngaguruh, matak muringkak bulu punuk sakur anu ngadenge. Nyi Ratih curinghak, panonna neuteub teu percaya. Kang Wira. Darna anu tadi reuwas ayeuna mah maliknya kakak sombong. Hahaha, si bangsat balik deui euy. Tewak paehan. Ieu teh hadiah kawinan pikeun kuring. Hahaha. Atuh opat urang karaman anu awakna galede langsung loncat narajang ka Wira. Maranehna mau bedog sarta rante besi. Strek, bray. Bedog peuting kulebat nembus poekna peuting muruk kana awak Wira. Nanging kaum dangu ayeuna Wira lain Wira anu baheula. Saeutik oge manehna teu gimir. Pas bedog rek ninggal, Wira loncat ka luhur. Tuluy nempokeun kekuatanana. Awakna ciga anu nyerorot tina mega. Tapak sagara.
Puah, puah. Kadenge sora anu ngagebug tarik pisan. Eta opat karamante ngajengkang ka tukang ciga anu katarajang pulamak samudra. Maranehna meubet kana taneuh, tuluy utah getih sarta teu hudang-hudang deui. Darna anu ningali eta kajadian, beungeutna langsung robah jadi pias. Kurang ajar. Karaman, sararea, serang bareng, ulah diantap. Ulasan Karaman langsung ngepung Wira. Tarung campuh di mimitian. Wira dikepung ti hareup jeung ti tukang. Bedog jeung tumbak peting suliwer. Tapi Wira lir ibarat maung anu keur dikepung ku anjing galak. Onggal geprakana matok nimbulkeun sora anu ngebledug. Ya, Wira terus maju, teu anu bisa halangan. Tujuanna ngan hiji, si Darna anu keur nangtung bari ngageter, nahan amarah jeung kasieun di luhur tepas. Kaum dangu harita teh diburuan paguron geus ciga pangperangan. Ulasan Karaman anu tadi ngepung Wira, ayeuna mah geus pating jarengkang. Aya nu muringis nahan ka nyeri. Aya nu geus teu walakaya katarajang ku dampaleungeun Wira. Darna anu ningali anak buahna geus tumpur. Beungeutna beureum semu hideung. Nahan amarah pacampur jeung kaera. Manehna nyabut bedog pusaka anu dipaling ti kamar Abah Sura. Bedog anu kacida seukeutna. Pamorna ngagurilap katojo ku cahaya obor. Wira, tong sombong maneh, sanajan sakabeh Karaman rubuh. Di leungeun kuring aya nyawa nyeratih jeung Abah Sura. Ceuk Darna bari loncat ti luhur tepas. Ya, Manehna narajang Wira ku jurus pamungkas Karang Seda anu geus dicampur ku hawa jahat. Wira teu gimir saeutik oge. Manehna masang kuda-kuda tapak sagara. Dampaleungeunna mimiti ngaluarkeun haseuk bodas anu kacida tiisna. tang 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 tri. Sora bedog diaduk jeung leungeun kosong Wira bating kreclek. Eta bedog pusaka memang sakti, tapi kekuatan batin Wira jauh lebih luhur. Saban bedog Darna rek keuna kana awakna. Wira ukur ngeserkeun sukuna kalawan hampang pisan ciga kapuk ketebak angin. Darna, gura eling oneh. Ilmu Karang Seda teh pikeun nyelametkeun sasama, lain pikeun milampah kadorakan sia. Ceuk Wira bari naki sabetan bedog Darna ku pigeulangna. Cecing sia. Darna beuki maceuh. Manehna nyabetkeun bedogna satarikna kana beheung Wira. Nanging Wira gancang ngadengklangkeun ka tukang, tuluy sukuna najong pigeulang leungeun Darna. Krek. Kadenge sorat tulang leungeun Darna anu potong. Bedog pusaka teh leupas, laju nancep kana tihang pancir paguron. Ieu balitungan pikeun fitnah maneh ka kuring. Puak. Hiji peureuk Wira nimpah kana gado Darna, nepi ka manehna utah getih. Ieu balitungan pikeun kakejaman maneh ka hayat lembur. Sodokan Wira ningang kana ulu ati Darna, nepi ka manehna bengkok ciga hurang. Sarta anu pamungkas Wira ngumpulkeun sakabeh tanaga lapisanana kana dampaleungeun ka tuhu. Cahaya bodas ngagebur hurung kacida pisan. Sarta ieu wawales pikeun racun anu kumaneh dibikeun ka Abah Sura. Tapak sagara lamak pamungkas. Dua. Dampaleungeun Wira ngahanca kana dada Darna. Awak Darna ngalayang jauh pisan.
ningali darna geus rubuh, Sesa Karaman anu masih keneh hirup langsung kalabur lalumpatan muju ka jero leuweung. Sieun nempo kakuatan Wira anu taya tandingna. Wira langsung lompat nyamperkeun Nyi Ratih. Ratih, buka talina. Wira megatkeun tali anu mengkeut Nyi Ratih ku sakali jeputan. Nyi Ratih langsung nangkep Wira bari euriheun. Kang Wira, hatur nuhun Kang Wira. Wira teu talangke, manehna langsung sideku di payuneun Abah Sura. Manehna ngagunakeun hawa tiis tapak sagara pikeun netralkeun racun dina awak guruna. Lalaunan, pameun teu Abah Sura anu tadina sepat teh mimiti nemongan cahaya hirupna deui. Abah Sura muka socana neuteup Wira ku paneuteub anu pinuh ku kasono sarta kaduhu. Wira, murid Bapa anu sajati, apunten Bapa anu parantos lolo. Tos Pak, ulah sasambat kitu. Nu penting mah Abah salamet sarta paguron parantos bersih deui. Tembal Wira kalawan sora anu haneut. Kaum dangu sawatara poe ti harita kaayaan ti paguron Karangseda mimiti pulih deui. Rahayat lemur babarengan ngabantuan mersihan paguron. Kabeneran geus kabuka yen Wira teh saenyana mah korban fitnah si Darna. Darna sarta anak buahna dipikeun ti lemur saumur hirupna. Moal meunang nincak deui ka Karangseda. Ari Abah Sura sanajan can jagjag pisan anjeunna parantos tiasa lunguh deui. Atuh gancangna ye carita harita teh dina hiji poe anu caang di buruan paguron. Abah Sura secara resmi masrahkeun kalungguhan pamimpin paguron ka Wira. Wira nangtung panceg dikawal ku Nyi Ratih di gigireunna. Wira, di poe ieu hidup anu mimpin Karangseda, jaga ye paguron, jaga ye rahayat sarta gunakeun ilmu hidup pikeun kahadean. Ceuk Abah Sura kalawan sora anu agung. Wira unggek neuteub ka sakabeh murid sarta urang lemur anu aya di hareupeunana. Paguron Karangseda anu tadina ampir runtuh ayeuna mah nangtung deui leuwih panceg, leuwih pakuat-kuat ku rasa duduluran. Tamat kaum dangu cariyos runtuhna paguron Karangseda parantos tamat dugi ka dieu. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satya ngadangu. Sim kuring amit mundur, amit bungkur. Permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.